Punten taj pang tasrifkeun basyara. Mari kita nasrif ieu mah aalitan we. Basyara. Basyara ya basyuru basyron basyratan bisyratan mabasyaron fahuwa basyirun wa dzaka mabsyurun. Ubasyur ma abasyara abasyir bihi abasyaru la tabasyur mabasyarun mabasyarun mibasyarun. Ari hartosna basyara teh eta teh mengkuliti atawa mengupas atawa mencukur eta. Sedangkan basyiro lamun basyiro mah hartosna teh gembira eta, lamun basyaro pembawa gembira, lamun bisro kegembiraan, lamun busro berita gembira. Allahu Akbar. Ari bahasa Arab manda juga bahasa Sunda salasa alit berubah maknana. Lamun bahasa Sunda mah contona teh bager alus maknana gena diganti kude jadi bader goreng maknana. Jeung deui ari bahasa Sunda mah bahasa yang sulit dipahami. Kunaon sababna? Soang ambil contoh tunggu. Tunggu teh bahasa Sundana teh antosan. Sebentar bahasa Sundana sakedap. Tunggu sebentar kela. Atawa kamu teh maneh bohong teh ngawadul. Kamu bohong beungeut sia tahurung. Aneh-aneh wae. Aya deui hiji deui. Aku maneh dan jeung kamu aku urang dan jeung kamu maneh aku dan kamu asa mustahil. Sakitu panginten ieu mah sekedar info. Barakallahu fikum.